Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataizal fikri li arbabil hijab wa alihi wa sahbihi wa qad alat awsafuhu minal wara wa kamulat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Daya kata nu paling sae ieu urang muji syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Hakikat mantena wasilah ketemplan urang sadaya di ieu tempat. Mugi-mugi disarengan ku rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu salajengna shalawat sareng salam mugi didugikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mugi urang sadaya disafaatan ku anjeunna amin ya robbal salajengna ngaturkeun nuhun ka pangarsa MC nu parantos masihan waktos ka musim kuring silaturahim di ieu tempat. Wabil akhos ngahaturkeun nuhun ka pengasuh pesantren pangarsa Kiai Haji Abdul Hamid. Pamihidap bahasana paminten Kiai Haji upami peribados bahasa teh jang haji. Dari uswa mah payung kana anjeunna. Bahkan ditaros yang haji sabara Yuswa 65 tahun. Akang mah anu mah Yuswa 57 gitu kan. Anjeunna 65 tahun, sim kuring kakara 57, berarti sepuh anjeunna batansan nu calik di panggung. Ngartos. Nomor kadua ngahaturkeun nuhun ka pangarsa aparatur pemerintah. Wabil khusus ka Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek, Bapak Ibu anu sami hadir, atur hapunten teu tiasa disebat hiji-hiji. Mugi-mugi tepangna ieu sing aya dina rahmat sareng magfirah Allah Subhanahu wa taala. Langkung ti payun si abdi ngiring duka. Mugi-mugi ieu pasantren sing langkung megah, sing langkung maslahat. Santri-santriahna dipasihan ku Allah ilmu anu seueur bariman. Sabab ieu pesantren kata nu paling bagus. Apa arti pesantren? Neng, apa arti pesantren? Ngartos apa arti pesantren? Harti pesan itu amanat. Hartosna tren itu 3. Bukan bahasa Sunda tapi bahasa orang negeri luar negeri. Apa arti pesan? Apa arti pesantren? Pesan anu tilu. Apa arti pesan? Amanat. Apa arti tren? Nah, titip hidup calik dia pesantren. Upami calik dia pesantren bade anu siang bengi calik di dia. Bade anu masantren nu sakadar saminggon sakali, nu masantren sasasi sakali, nu penting siap cicing di pesantren. Pesan anu tilu, hiji sing sae lame, kadua sing sae gawe, nomor katilu sing sae hate. Lamun anu tilu ieu insyaallah taala hidup laksanakeun sing sae lame, sing sae gawe, sing sae hate, itu arti pesantren. Anu paling nikmat tadi aya MC ngadina kitab Alfiyah breng wa mayalil mudopayati holafa anhu bi robin ida. Upami kata para santri murang kali sakora wa mayalil patah tubuh ilang bergenti
Tapi bahasa Bantar Gedang bukan patah tumpu hilang bergenti, sebelum patah harus ada yang ganti. Mata wajar lamun ajengan boga awewe tilu atawa opat. Ulah sok make keheul lamun ajengan nyanung, keun we da sunah rasul reres henteu. Hoyong ibu-ibu panjanungkeun hoyong. Lamun alim dipanjanungkeun berarti terido kana hukum Al-Qur'an. Hiji. Silahkan nyanung 2 3 4 ngan sing reres dina istilah nyanungna. Ulah hiji matak awet rajet, nomor kadua matak pacorok beureup, nomor katilu matak silih tajong sampean, nomor kaopat patongong-tongong maning hiji we mal beak ieu. Laras neng laras. Ciri teu sadar kana hukum teh. Itu arti wa mayalil mudopaya, bukan patah tumbuh hilang bergenti, tapi sebelum patah harus ada yang anu paling penting dia pesantren. Pertama dina tahun 87 si Abdi sareng pangarsa mamapun lanceuk Kyai Ahmad Bahrum pernah pangaosan di dia dina tahun 87 di dia. Anjeunna masih keneh anyar ditikahkeun teu acan gaduh putra. Alhamdulillah dina saat ieu abdi tiasa berjalan deui tiasa nyangem dina ieu tempat. Pangarsa alhamdulillah dipasihan putra atanapi mantu kada siap minimal seperti orang tuana atau siap seperti mertuana. Ngan lamun jadi mantu atau putra teu seperti inung bapana maning cicing we artina. Seueur di zaman kiwari ibu bapak ari bapak nah hayam anakna meri haram jadah. Aya nu kitu aya. Ari indungna meri anakna hayam. Aya urang dieu meri bisa nyeleum-leuman. Ukur sakadar meri mah bisa ngenogeun teu bisa nyeleum. Gaduh bojo 2 tilu putrana 20 teu aya hiji acan anu bisa ngawakilan orang tuana. Itu indungna hayam naon deui indungna meri anakna a'udzubillahi min dzalik. Ramana berkuar-kuar bisa ngaji. Upami tadi ngupingkeun Pak Wakil siap membaca kitab kuning soten bapak kun sakadar kertasna koneng. Da bukti nama kertas bodas ge dibaca teh eueup-eueupan. Eta bahasana indah. Siap kitab kuning, boro-boro kitab kuning diasongan Ihya heula anak. Neng, maning mana diasongan tuang sang diasongan Alfiah. Maning tuang. Kunaon atuh ayeuna? Pesantren ramana berkowar-kowar ilmu, tapi geuning putrana teu bisa ngaji. Jelas masalah ilmu lain ti rama. Masalah ilmu bukan ti guru, tapi ilmu mati saha? Mata kayak hadis al ilmu nurun fil yupariku baina haqi wal ari ilmu neng ayana di mana? Dina mikir santri jangan hamir. Ilmu mah bukan dina hate, dina akal. Cobi ieu panggung caang leres mustame ieu panggung caang belet sararea da panggung mah teu caang di caangan. Naon anu caang? Lampu anu caang. Da ieu mah di caang. Allah panggungna kanya caang mikir otak teh.
da pamu mah teu caang sing kuring sumping ka dieu bray naon nu caang di dieu mah dica al ilmu ari kanyaho pinter la Muhammadun huwa ibnu maliki wa alihil buril kiro mil baroro wa alihil mutahobinal hiyaro tamat kasep sadaya sok nalar Quran yasin wa ilaihi turja'un kan parah ame tereng al kalamu wal abdul murakabul mufidu babul mahfudoh kan beres kalau badaham di dia jalali kota mama una minal maksudi kan beres pokoknya manu awal jeung akhirkeun we tengahna teu belul oge. Masyaallah. Ngartos itu ngartos. Al ilmu ari kanyaho. Alfiyah ilmu, jurumiyah ilmu, sapinah ilmu, seluruh kitab ilmu dipikir ku akal urang. Nepi ka ngarti 1001 bet dipikir yakulu 100 hiji bet dipikir nepi ka ngarti prak bagih badeng-deng anu berendeng geus kaharti menjadi nur cahaya leres tapi lamun diasongan jurumiyah kitab kuning ditingali da jurumiyah teh ilmu leres nalika ditingali kaharti ku akal urang teu mun teu kaharti eta mah layak nur dulu mah poe di mana ilmu geus kaharti ku akal bari kaharti ngaranna nur sup we kana hate da pidor pian al ilmu nurun fil al ilmu cahaya mun akalna ngarti sub kana akalna dorpia berang alpiana adoropuak tun maka bibitiro hanya akal yang haji buka santri belet kabeh neng lamun hidup can katara alpiah ke ka bumi ka kobong gagorkeun ka huruf teh dek naon calik di pasantren teh dek nalar-nalar cenah abdi mah belet lain belet teu ngedun ulangi deui al ilmu ari kanyaho alpiah jurumiyah fatul muin itu ilmu dikaji ku akal urang nepi ka kaharti hartina nur geus kaharti sub kana hate fil qalbi asup kana ha teu aya bentena sapertos ieu tah ieu lampu masih kene pareum mun dicolokkeun ka ditu bray hurung geus hurung nganyaangan ka dieu ngartos neng al ilmu nurun fil qalbi ilmu dina akal nah ya akal sabaraha hiji Kang Haji ari akal sabaraha hiji neng aya mung hiji akal mah kasep kedua tu tilu aya sawareh ustad nu nyangemkeun satu akal tabi'i kadua akal goriji katilu akal juhad kaopat akal juhal eta mah sifat akal mah hanya satu barang alfiana wa innu tunka surat muftakiron idikrihin balakbak ulah diberesan mah jangan haji santri kieu patuh malah ayeuna iji cing atuh neng era ku aki atuh da panginten ka dieu teh aki euy iji akal hanya satu Allah membuat kepala ieu teh mastaka alhamdulillah dibisian otak dua otak kasep geulis
Satu otak kiri, kedua otak kanan. Yang naon gunana? Otak kiri untuk berpikir, otak kanan untuk menerima. Contoh nu paling caket, neng tos keluar kuliah reres tersa mun ditikahkeun ka norengkon. Ami bade Mikir keheulaan da abdi teh rupa teh tempat digeulis aya dikawinkan ka norengkon make heulaanan. tambah rusak. Mikir akhirnya nyarios kan halisan moal kersa bapak. Berarti otak ieu satu otak kiri, kedua otak kiri untuk otak kanan untuk lamun hidup punya kepala, punya otak tapi teu berpikir, kepalana bagaikan kambing. A'udzubillahi min. Da kambing punya otak, manusia ge punya naon? Ngan lamun manusia punya otak tanpa berpikir bagaikan kambing. A'udzubillahi min. Hiji, akal hanya satu. Ngan sifatna akal hiji punya sifat tobi, kedua punya goris. Kan tuntaroskeun ka ustad mal panjang teh gitu. Ya satu akal. Di mana otak berpikir ngaranna akal. Lamun teu berpikir berarti tak punya jol pertanyaan. Pan bahasana lain Quran bi ukulihim. Ku kalimah ukul neng kalimah mufrad kalimah jama. Kalimah jama berarti akalna loba. Terus lain berarti akalna loba, akal mah satu ngan sifatna akal aya opat. Koahna akal anu seueur. Contohan, ieu akal punya koah, punya ruang. Berapa ruang dina akal? Dina akal punya ruang satu koatun nadoro. Punya akal pemikiran ini. Sok koatun nadoro. Dipikir kurang. Nomor kedua punya koatu tafakur, ruang pengkajian ini. Orang sering mengkaji di dunia. Dikaji saur Rasul tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fi datillah. Sabab satu na tafakur ka diri. Atana pi tafakur ka makhluk Allah eta teh satu-satuna keur nancepkeun iman dina ruh masing-masing. Naon cenah Neng? Nancepkeun iman dina ruh. Lamun urang tafakur ka di satu-satuna keur nancepkeun iman dina ruh. Nancepkeun dina naon cenah? Neng, teu gancang teuing nyarios teh. Ngartos kana akal urang. Akal urang punya naon? Koah, nah terus koah teh ruang satu koatun nadoro, ruang berpikir tadi dia. Yuk urang ngaji kana mantek pok wanadori mahta jalit wa kasuhu wa dah indah lamun ustadah ini geus muruk mantek. Asongan jurumiyah mundur, asongan sorof mundur, asongan alfiah kalah lumpat, asongan mantek kalah ngajerat. Akhir zaman itu harapan bangsa. Piraku harapan bangsa ilmuna rek sahanapeun guru a'udzubillahi min hiji weidai qa'atun nadoro qa'atut tafakkur. Nomor katilu dina akal dia punya koatul irfan, punya ruang pengetahuan. Naon cenah Neng? Koatul irfan. Bu, ibu ngartos kana bahasa henteu belet ibu mah. Naon cenah koatul irfan, punya ruang pengetahuan. Berarti masalah pengetahuan aya dina hati dina akal. Hidup sok sing sungguh-sungguh belajar.
sungguh-sungguh belajar. Ibu sing sungguh-sungguh belajar dina mingonan. Sok emut abdi kana kitab Sorpiah. Iklam anna tasrifa fil lugati atagir. Iklam sok lenyepan ku diri anjeun ieu logat Banten Gadang Baru. Anna tasrifa saestuna sorupkeun ilmu dipake ku dirina. Bilugoti cek bahasa urang Bantar Kalong eta atagiru sok ngajadi robasi tagir ngaranna hartina ciri najalmi anu robasikan nu tadina ngedul kana mingonan janten daekan nu tadina tara tahajud daek tahajud mun tadina tara duha getodu lamun tadina tara qoblaba sok qoblaba mun tadina tara saum Senin Kemis sok saum Senin mun tadina tara sodako osok soda mun tadina ngumul ngaji ka kiai sok da ta eta teh ciri ilmu dipake kudi berarti lamun punya ilmu tanpa dikerjakeun tanpa dipake ku dirina moal robah-robah ngartos logat sorok teh neng ngartos henteu bureng keneh iklam sok lenyepan ku diri anna tasrifa saestuna nasorupkeun ilmu dipake ku di eta atagiru sok ngajadi robasi cirina diri anu sok robasi sikap tina teu hade jadi hade mun ilmuna dipake ku diri ngartos. Nah geuning manehanana punya ilmu teu dipake-pake. Padahal ilmu nama pinter, maca kitabna pinter, pidatona bisa geuning teu dipake-pake. Dabongan aya roda ieu aya elat dina dirina. Yo urang ajan karya kulu. Huruf we hiya huruf wal mahadisum sigana kakara bisa yakulu nalarungkul imah euy huruf we ari harap anu tilu wau alif sareng i eta teh huruful ilah harap kasakitkeun diri urang sakit kumaha sakit batin sakit dohir apa arti batin di jero lain batin di jero Ustaz hati batin teh disimpen anu goib disimpen dina dohir ngaranna batin apa arti goib goib mah aya ngan teu kadeuleu ngaranna naon Widein naon atas goib aya ngan teu katingali uluh itu aya juri mana juri teu kadeuleu goib uluh itu aya kabogoh datang mana kabogohna eueuh goib di dia aya netepan goib sabaraha goib ayana anu netepan goib anu fokus aya 20 A sampai Z goib aya mayitna neng nya aya gitu di lemurna ngan waktu netepan mah mayitna teu eta teh naon namina naon atos goib aya ngan teu katingali di diri urang goib aya bari teu katingali ruh teh aya cirina usik goib da teu kadeuleu ngatos diasupkeun kana batin kana jasad ieu diasupkeun tah kana nu dohir kana ieu tah kana badan disebutna batin batin teh butina disimpen imah batin jeung goib eta keneh cenah kalimah mutarodif lain ustaz hiji huruf nu tilu hiji waw hidup sok kuping tikar sajang haji waw teh tu dom daras dulurna do ari domku bahasa Sundana kumpul hartina
nu jadi elat nu jadi kasakit kana diri lamun istigol bidunya kumpul dina hate kumpul dina otak nu dipikirkeun lain kitab nu dipikirkeun eusi HP nu dipikirkeun lain eusi kitab tapi nu dipikirkeun bebene istigol bidunya bi ayeuna teh nuju mingaonan ibu di mana di Kersajang Haji di Bihbul pada angkat moal alah kapameng nuju ngaramet istigol bidunya jadi sakit ka diri tong ibu ayeuna alumni di Selatan Muharraman setiap kaping anu sasi anu supaya berkumpul di pasantren ieu ternyata elatna alumni seueur elatna nulatna abdi mah teu gaduh anu abdi mah teu gaduh anu abdi mah teu gaduh anu teu inget dina waktu nasoro di dieu naon margina itu teh istigol bidun harap elat tak sakit dina hatena a'udzubillahi min jadi harap we teh sabariji hiji wau teh tuh do dulur do mah ai do mah teh kumpul hartina istigol bidun hidup nuju pasantren ngaosnya ngaos luar ti ngaos ngoprek HP istigol bidunja daya hiji waktu iwati ngoprek HP jeung terbang kumaha bacaan atuh hiji tah kade kasih ulah nerbang wae eta teh ku budunja hiji istigol bidunja kadua alif ari alif teh uhdul fathi dulur patah hartina hate terbuka kumaha terbuka hirsun ala dunya kada demas kana dunya sok mau sholawat Allahumma sholli ala Muhammad di ganjeringan punten lain ngepek kasep eta teh hirsun ala dunya aya mau sholawat saur Imam Nawawi wa minad du'ai as-sholatu ala nabi ngatos neng sapaling ngadoa teh mau sholawat ka Kangjeng carana ngadoa sing wudu tawadhu leres bagaimana lamun mau sholawat make tarompet mana we nyangakeun eta makan osok apa dikira doa atau istihjah hiji hirsun ala dunya kada demes kana dunya contoh anu paling caket kuring rek nyeun pasantren kuring nyeun sakola naon pangnanyeun pasantren yang sakola kusugan bae kuring hayang kabeli mobil sugan bae kuring hayang kabeli Pajero sugan bae kuring hayang lega sawah sugane kuring boga komara itu istihirsun aladun niatan hidup bade ngawas sing lillah sing emut kana tasrifan pilun sulasiyun contoh nasoro pilun sulasiyun eta hartos nang hartos neng pilun sulasiyun kenapa si huruf hijaiyah 28 tapi ulama sorok hanya 3 harap terus hiji pak kadua katilu apa arti sortiah ulah disebut ditabuh unggul pak nah hartina fi'lul ibadah larapkeun keur ustad keur kiai keur nu ngomong sami ayeuna ayeuna basirah lamna lillah hartina setiap pekerjaan nu hade munggu Allah ayeuna basirah na ulah lepas tina lillah al amali aj ibu bade pangaosan ka dieu niatan bismillahirrahmanirrahim bade nyanak artos 100.000 sok kana kenceng bade
mikir 2 kali. Naon cenah Pak Ala teh? Pak Nabi Lul ayana ainul basi lam nasilil al amali aj hartina bekerja masanten dia pasantren ngaos ibu mingonan sasihan niatan sing lillah ngan ajengan teh da teu digaji sing ngarti we kitu saeutik ngartos Bu hiji nu penting mustamena sing ngarti ajenganana sing ngan pepeujeuh lillah ngatos ibu ngatos itu tiru insyaallah ta'ala lamun pekerjaan anu basirohna lillah bakal kaditu salimun salamet dunya balikeun lamun ayeuna pekerjaan anu basiroh lillah disebutna goer matak diwajunan kuna sorok jeung wa ada indah sorok teh neng indah sok wehdi nu tadi kadua katilu huruf ela teh naon iya ari iya uhtul kasri duh hartina hubudunya pecah hati teh kasurun teh pecah teu ingat kana pangajian ajengan ayeuna teh waktos ngaos mikir 2 kali aya di imah beas mah ajengan gara ngaos mikir 2 kali aya raya budak rek menta bari duit beas terus kitu cik cobi ajengan lamun ayeuna bade ngelek kitab ka masjid di bumi teu aya beas teu aya duit anak recet pamajikan keureuneuh bade nonton lepo init ngaji moal neng berangkat di bumi Pak doakeun abdi bade masantren saur bapak neng tah bekelan 10.000 2 bulanan keur samoal di mana atuh pecah tah teh nu disebut huruf L harap kasakit kana diri iwal tiru rupa hiji istigol bidunja nomor kedua irsun ala dunja nomor katilu hubun a'udzubillahi min dzalik natijahna wal madi summa lini waj a'udzubillahi min dzalik wal madi mad panjang mad teh naon hartina panjang bakal hirup nu hirsun ala dunja istiqol bidunja hirsun ala dunya bakal mad hartina tulul aman panjang perharapan nu teu puguh ukur sakadar mikir aing teh bisa ngaji atawa moal na aing teh rek payu atawa moal panjang harapan bari tanpa pekerjaan panjang harapan tanpa pekerjaan namina tulul aman hiji geuning kitu pangatulul amal nu tadi teh ya pilun sulasiun mujarodun cik sok pilun sulasiun pagawean anu tilu sing mujarod naon nu tilu 1 iman kadua Islam katilu ihsan sing mujarod nanti naon iman sing mujarodun anis syirki iman kosongkeun tina musyrik Bapak abdi teh hoyong pajeng lah gampang neng sok disusuk awakna tungtung nanti susuk asup kana awak payuh henteu aduh kieu teh Pak abdi teh Pak ngadamel pasantren teu buntut teu aya santri hiji-hiji acan leos kadukun di amplopan 100.000 tungtung na amplop keluar santrina teu bangkong-bangkong acan taya teh henteu mujarodun anis sirki picenan ibu bapak bilih aya turunan anu ngagaduhan ilmu
negatif ilmu sihir picenan sing mujarod. Mujarodun anis ngatas ibu teberat teuing. Kadua mujarodun anil kufri kosongkeun tina kufur. Apa arti kufur? Arti kufur tertutup hatena. Waktu ngaji teu ngaji, waktu masantren teu masantren, waktu ngaji katutup. Kufur a'udzubillahi min dzalik. Tah dina waktu ayeuna seueur punya ilmu-ilmu hitam akhirna menjadi ketutup karena ilmu anu positif. Ilangkeun ibu bisi kacana pupus. A'udzubillahi min dzalik. Nu paling penting keur ibu-ibu hirup di alam dunya singa gaduhan alamatus saadah sareng ulama tafsir. Ciri najalmi anu bakal bahagia dunya akhirat di antawisna mal seerting abdi. Hiji riqatul qalbi. Harti riqah bukan ngeletai. Da atuh teu gablek duit ka sok ngeletai. Nya teu. Nu disebat riqatul qalbi kasep terketuk hate. Naon cenah ni Neng? Naon hatos riqatul qalbi? Lamun sanes ngaos terketuk hoyong ngaos, lamun sanes katalar artiah sok terketuk hoyong katalar, irah gak nalarna. Kasep ibu lamun batur angkat kana pangaosan sok terketuk mana sok hoyong angkat kana pangaosan osok, angkat osok, alhamdulillah. Lamun di dieu pasantren ngadamel bangunan osok hoyong ngajingjing semen ka dieu 100 sakma osok berarti teu terketuk hate. Lamun can haji ngonang ka para alumni siap muharaman, siap alumnian, terketuk hate walaupun pesak pinuh ku duit init hayang ngadep ka guru. Ini mah cicing badi imah riqatul. Berarti lamun jalma daya riqatul qalbi moal bahagia dunya akhir sing riqah dina sae. Nomor kadua nu paling sae hubbus sholihin, cinta ka jalmi anu sok caketan anu saleh. Cirina soleh lamun jalmi geus bisa ngalaksanakeun hukum Allah sareng hukum ada hak adami dilaksanakan, hukum Allah jeung Rasulna dilaksa, itu jalmi naon. Lamun ibu tara ngaos sholihan teu, sholihan teu. Ibu abdi dina dinten kamari di rorompok aya di pangaosan yaumul ijtima. Aya yaumul ijtima dihijikeun anu anom sareng nu sepuh. Anu anomna disebat patayat, anu sepuhna disebat muslimat, cenah gitu. Ieu teh Pak Haji kumpulan patayat sareng ditaros ku abdi, mana patayat ngacung, da memang murah keneh. Mana muslimat ngacung, da geus kolot. Cek abdi ieu patayat muslimat sanes a'udzubillahi min dzalik. Perasaan anak kuring patayat lain muslimat, kira-kira saya teu Bu, saya teu da kuduna teh rek Pak nu anom rek nu sepuh nya Bu kabeh ge sing jadi muslim kitu. Ieu mah patayat lain muslimat atawa kupuron kitu kabeh nu ngorana mah nu kolotna muslimat aya nu ngorana lain muslimat. Ieu mah patayat berarti ukur patayat teu muslimat. A'udzubillahi min sok emut-emut. Bayangkan nu tadi aya sifat riqatul. Nomor kadua naon Bu tadi teh tuh poho deui naon tadi teh hubbus sholih, cinta ka jalmi anu saleh. Mugi-mugi jang haji saturunan di didamel ku Allah jalmi anu sholihin. Amin. Yuk urang caketan urang sadaya nu paling indah nomor katilu Bu, mun ibu hoyong bagja dunya akhirat sing nyeueurkeun sahrul lail, nyaring peuting lain mompol wudu bari salat.
tegas kolot mengompolna ke tiap jam lamun lilir ngompol lamun lilir ngompol ngan mubah beungeut bari salat mah hese neng hoyong tiasa ngaos hoyong tiasa ngaos ur sakadar hati memeluk gunung apa daya tangan roroesan hati memeluk apa daya tangan air sok hoyong mah hoyong engal tiasa ngaos ngan hanya kal penting karena daek tahajud bohong hayang bisa ngajina ibu hoyong bagja dunia akhirat tapi geuning tengah penting karena daek tahajud bohong hayang mencapai bagja dunia akhirat bade engke mengawitan ibu bade abdi bade naros bu bade ngahapunten ka abdi bade ngahapunten berarti insan euy bade tahajud ibu bade eta mah bade ge bisa dan cantik ke waktuna kitu bu mani balat si ibu sok weukeun hiji sing getos aya bari kotul nomor kadua hubus soli nomor katilu sahrul layar sing getol nyari insyaallah ibu leungit tina kakupuran nu paling penting ibu nu kadua hiji tadi abdi ngabahas iman sing mujarrad tina naon ibu musyrik kadua mujarrad anil kufri pertanyaan sok mau balik jangankeun mari tingkatkan keimanan indah mari tingkatkan ketakwaan terus neng kira-kira eta bahasa ngerti teu nya ngarti kan dilaksanakeun teu bisa da ngarti ye carana ningkatkeun keimanan bagaimana carana ningkatkeun ketakwaan bagaimana hiji we mah panjang teuing cara ningkatkeun keimanan iwalti pastakim kama umirta itu ningkatkeun keimanan pastakim kama umirta sing istiqomah dina perintah Allah mun ngaos teras kersa ngaos mun biasa ngaos Al-Qur'an teraskeun ngaos lamun biasa nalar teraskeun ngaos nalar terus eta teh keur ningkatkeun naon tah kasep keiman neng kumaha ningkatkeun keimanan teh poh paler pastakim kama umir sing istiqomah dina perintah Gusti jeung perintah Rasul insyaallah hiji nomor kadua bagaimana cara nancapkeun keimanan gimana nancapkeun iman contoh nu paling caket ibu upami urang gaduh kitri dipelakeun dina taneuh anu ledok insyaallah bakal janten tapi lamun gaduh kitri dipelakeunana dina batu moal jadi terus balikeun nancepkeun iman di mana dina ruh tapi ruhna anu hade nu istiqomah nu ibadah ka saha ka Gusti Allah emota nancepkeun iman teh di mana dina ruh cara praktek nancepkeun iman hanya dua satu cara nyeueurkeun zikrullah sing nyeueurkeun eling ka saha kadua sing nyeueurkeun tafakur ka diri insyaallah saw Imam Ghazali dua-duanana ieu ku cara zikrullah jeung tafakur ka diri bakal nancepkeun keimanan dina ruh sok tafakur ku urang bahkan sok seueur para ustad nu nyangem kieu ari Allah aya masyarakat aya naon cirina aya damelna mana dalilna wujudu hadihil makhluqo mana contona tuh langit jeung bumi kira-kira eta ajengan anu nyangem dalil kitu jeung contona sae teu kasep cocok teu cocok kasep neng cocok ente bu cocok ente eta ajengan belak
lain berarti langit jeung bumi damel lain damel Allah, langit bumi ge damel Gusti ngan lamun ngadalilan dina tijan wujudu hadil makhluk Allah aya naon cirina aya damelna naon dalilna wujudu hadil makhluk tu langit jeung bumi eta dalil jeung contoh teu akur. Naon sababna? Sabab dina tijan teh bahasana hadis teu dalika. Lamun dalikal makhluk tu langit bumi jeung eusina nya teu. Neng artos lamun hadil makhluk ulah tuh langit jeung bumi tah ieu heula anang tuh langit jeung bumi. Tah kitu Ustaz. Ingat dalilan hadis ai nyontohan dalika jauh-jauh teuing. Dah ari dina mingguanan mah masyarakat mah ngartieun ieu balabah dinyatekeun we lah dalil hadis makhluk contoh langit jeung bumi eta belet duanana. Hiji mugi-mugi urang sadaya hiji nancebkeun iman dina ruh teh ku sabaraha rupa kasep. Hiji nyeurkeun zikrullah. Nomor kadua sing tafakur ka diri. Katilu lamun ieu listrik mun teu dicaangkeun aya manfaat moal. Bae dihurungkeun kan hurung. Leres bagaimana iman dina ruh supaya hurung? Iman dina ruh supaya hurung teu aya deui iwati sing terang makrifatullah ka Allahna. Carana hoyong makrifatullah eta keur ngahurungkeun iman dina ruhna. Bagaimana cara makrifat sing apal sifat 20? Lamun geus apal sifat 20 baru kenal ka Allahna. Ngatos ibu teu berat teuing jangan teh. Puguh we teu pati kaharti euy. Mending kana widi kanu tadi we jamunya mugi-mugi we urang ali alam dunya sing bahagia dunya akhir. Nu paling penting tadi sing aya rikotul terketuk hati karena sae. Nomor kedua naon Bu? Sahrul lail sing getol tahajud dina tengah weng. Nomor katilu hubbu sholihin cinta kajalmi anu saroleh. Hidup akan titip ka hidup. Perjuangan di dalam pesantren hiji sing bisa kerja keras. Nomor kedua hoyong bisa ilmu di pesantren sing sungguh-sungguh belajar. Nomor katilu hayang hasil di pesantren ilmu penta doa ti Ibu Rama sareng doa ti nu jadi guru. Kumaha neng cenah? Bakal hasil ilmu di pesantren ku sabaraha rupa? Hiji sing sungguh-sungguh belah. Nomor kedua, nomor katilu pinta doa ti orang tua sareng ti guru. Insyaallah ilmuna bakal cepet bari manfaat. Ngartos sakitu nu pagi hatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.